Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabar rencangan sadayana? Sehat? Mugia urang sadayana disehatkeun tur ditebihkeun tina samudaya panyawat uptamina panyawat corona. Kumadi kitu simkuring emutan tetep stay at home. Upami aya hal nu urgen kedah keluar, tetep kedah merhatoskeun protokol kesehatan. Dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi. Salaresna ieu materi lajengan nya tinu video sataacana ngeunaan sisindiran. Upami di video sataacana medar naon eta sisindiran, aya papasingan naon wae, ciri-cirina kumaha. Tah dina danget ayeuna simkuring baris medar kumaha carana nyieun sisindiran. Aya nu tos tiasa? Cung coba anu tiasa. Upami anu teu acan tiasa urang diajar sasarengan supados langkung tiasa. Nanging sataacana simkuring umajak yuk urang teken heula tombol subscribe tur like na. Tur nuhun. Dina video sataacana simkuring kantos medar materi ngeunaan naon nu disebat sisindiran, ciri-ciri sisindiran, wangun sisindiran, sareng eusi atawa watek sisindiran. Tah dina danget ayeuna simkuring baris medar lengkah-lengkah dina nyieun sisindiran. Naon wae lengkah-lengkahna? Nu kahiji, saumpama urang baris nyieun sisindiran, urang kedah mikawanoh heula struktur sisindiranna. Kan sisindiran aya 3, tah urang kedah mikawanoh naon struktur paparikan, rarakitan, sareng wawangsalan. Terus nu kadua nangtukeun tema. Janten tema dina eusi sisindiran ku urang kedah ditangtukeun bade ngeunaan naon? Bade silih asih, bade piwuruh, atanapi bade sesebrek. Terus saatos nangtukeun tema anu katilu nyieun atawa nulis eusi sisindiran. Tah urang nyieun heula eusi nu rek ditepikeun teh naon? Tetep dina nyieun kedah tadi dumasar kana strukturna. Saatos urang nyieun eusi sisindiran, tah nembe urang nyieun kana cangkang sisindiran. Dina nyieun cangkang sisindiran, urang kedah nurutkeun tungtung padalisan dina eusi. Saumpama tungtung nu padalisan katilu lah, tah berarti tungtung padalisan kahiji oge dina cangkang kedah lah. Sami saterusna upami dina padalisan kaopat tungtung natur, berarti dina padalisan kadua oge tungtungna kedah tur. Ta eta ya lengkah-lengkah dina nyieun sisindiran. Ayeuna urang kana praktekeunana kumaha cara prakna dina nyieun sisindiran. Yuk urang pedar. Ayeuna urang kana meraktekeun nyieun sisindiran. Di dieu ku simkuring tos disayogikeun eusi tina sisindiran. Mun diajar ulah kedul bisi kaduhung akhirna. Eusi sisindiran ieu tos dumasar kana struktur sisindiran. Kulantaran unggal padalisanna diwangun ku 8 engang. Tiasa kurang dietang. Mun diajar ulah kedul dietang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leresnya diwangun ku 8 engang. Bisi kaduhung akhirna dietang deui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janten ieu tos
sesuainya sareng struktur dina sisindiran, mana sapada lisan diwangun ku 8 engang. Tah saatos ku urang dipidamel eusina sesuai kana struktur, urang tangtukeun ieu bade ngadamelna wangun naon, rarakitan atanapi paparikan. Lamun di dieu urang ngadamelna tangtoskeun heula jadi wangun rarakitan. Sakumaha kana struktur rarakitan, aya kecap awal nu diulang deui. Jadi kecap awal dina cangkang diulang deui dina eusi. Kan di dieu tos ditangtoskeun eusi, berarti tinggal ditulis deui ieu di dieu di awal. Berarti tulis mun. Bisi berarti tulis di dieu oge bisi. Nah, ieu tos sesuainya karena struktur rarakitan di mana kecap awal dina cangkang diulang deui dina eusi gitu. Tah teras saatos ditangtoskeun ya bagian payuna urang kantun ngadamel kalimah dina cangkang. Kedul pada lisan katilu tungtungna kedul, berarti nu dicirian ku urang nyaeta dul di dieu na. Berarti dina pada lisan kahiji oge tungtungna kedah dul. Tengan kecap nu tungtungna dul. Bisa sundul, bisa bendul. Nah, misal di dieu urang milihna sundul. Nah, itu sasoranya dul ieu dul. Teras ieu na. Tengan anu tungtungna na. Bisa Cina, bisa naon deui banana ya. Di dieu misalnya urang Cina. Lantaran tungtungna sami nyata na. Salajengna urang lengkepan ieu janten wangun kalimah, tapi tetep kedah merhatoskeun anu 8 engang. Cobi didamel jadi kalimah naon anu pas. Mun main bal sok disundul. Mun main bal sok disundul. 8 teh coba dietang. Mun main bal sok disundul. Leres diwangun ku 8 oge. Terus urang lengkepan anu pada lisan kedua. Bisi titik-titik Cina. Nah, misalnya bisi diajak ka Cina. Nah, bisi diajak ka Cina. 8 teu bisi diajak ka Cina. 8. Atos ieu janten ieu sisindiran wangun rarakitan. Sesuai sareng strukturna diwangun ku 4 pada lisan. Pada lisan kahiji, kadua cangkang, katilu ka 4 eusi, sapada lisan diwangun ku 8 engang. Polana tetep abe-abe, ieu dul, ieu na ya. Janten polana sesuai A B A B. Nah, gitu ya. Kumaha tiasa dipika hartos? Tah ayeuna urang ngadamel sisindiran dina wangun wawangsalan. Wawangsalan mah miboga ciri anu khasnya atau anu unik kulantaran diwangun ku 2 pada lisan. Nyaeta pada lisan kahiji disebut cangkang, pada lisan kedua disebut eusi. Dina ngadamel wawangsalan mah urang tiasa nangtoskeun heula wangsalna naon. Misalna urang bade ngadamel wangsal atawa jawabanana
mobil. Nah, dina wangsal mobil pas bagian cangkang urang damel kalimah anu mangrupa definisi tina mobil atau anu kena ngabentuk pertanyaan karena mobil. Misalnya kieu, ai mobil teh naon? Kendaraannya. Nah, tulis kendaraan. Kendaraan nu kumaha mobil teh? Rodana aya sabaraha? Misalnya aya 4. Kendaraan roda 4. Tetepnya kedah 8 engang. 8 engang teu ieu. Kendaraan roda 4. Leres ieu diwangun ku 8 engang. Nah, ya. Terus kan ieu tos definisi nya tina mobil, urang tinggal ngadamel eusi. Tadina ngadamel eusi, urang teangan atawa jieun kalimat di mana engke aya hiji kecap anu sasora jeung mobil. Naon nu sasora jeung mobil? Gembil. Terus naon deui? Kubil, nya. Tah misalnya urang kubil, jieun kalimah tetep kedah 8 engang di mana aya kalimah kubil. Misalna panonna teh kararubil. Ieu 8 teu. Panonna teh kararubil 8 engang. Atos janten. Mung sakitu pedaran ngeunaan lengkah-lengkah dina nyieun sisindiran. Kanggo pancen minggon ayeuna pek buka modulna kaca 28. Didinya aya bagian ngarang sisindiran. Kerjakeun dugi ka nomor 10. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten saupama seueur kalepatan dina penulisan atanapi pengucapan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.